Tapi terek nanya, nah lebih ke kain akan menang wae jodoh. Bakal itu kata oke kan menang. Awe nu kumaha nu dikahayang kumaneh teh? Anu jangkung, nu bersih, anu pintar, anu ieu nya Gede kahayang maneh teh nya. pasti gede. Lamun kitu maneh kudu ngajalankeun 3B. Tah 3B teh naon? B nu kahiji. Berusaha, maneh geus usaha encan hayang menang awewe. Berusaha mau ngapoe oge diusahakeun. Kumaha? Anger we hasilna. Acan keneh. B nu kadua. Maneh kudu berdoa. Osok doa. Osok kurang penting setiap sholat berdoa. Puasa Senin Kamis anggar hasil. Geus di jalanan. Acan keneh wae. Acan. Lamun kitu aya hiji deui B nu terakhir. B naon? Bercermin. Ai bercermin teh naon? Aca sia teh. Aca sia teh. Aca sia teh. Wayak ieu mangeunana ngarujak aya seueur tanggal 2. Jis kabeneran aya tanggal 2 nusa. Jis, gua gara daek kitu papanggawa sasahana buah teh naik teh sekalian langsung. Jika aya nu naik kana tanggal 2 itu saha nya? Hoi. Kenaon sia tah maneh dinya? Emang ieu teh urang teh rek ieu neangan jalan ka langit mata ketaikan teh. Anjing mah ulit jeung aing siar teh jajan jeung aing naon-naon jeung aing na airona ku batur goblok ulit jeung aing kaetu kadieu jeung aing arireuneuk ku batur si anjeun bagong